Kang punten bade naros kumaha hukumna bersentuhan dengan anak tiri, apa wuduna jadi batal? Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Hasyiah Qulyubi juz kahiji halaman 32. Di palih tengah lebah qauluhu man haruma nikahuha ayang ibarat fatan kudu bintu zaujati qoblad duhuli bi ummiha. Fatan kudu mangka narima batal wuduna saha bintu zaujati anak awewena pamajikan alias anak awewe tere tatkala pantel kulit jeung nu jadi bapak terena. Bapak terena batal wuduna eta anak awewe tere sarua batal wuduna. Ngan batal soteh qoblad duhuli bi ummiha samemeh eta bapak tere ngajima alias berhubungan badan jeung nu jadi indungna eta anak awewe tere. Berarti lamun geus dijima mah eta indungna anak awewe tere si jalma jeung anak terena si jalma jeung anak awewe terena teu matak batal wudu. Matak aya kaidah ad-duhulu bil ummahat yuharrimul banat. Tatkala si jalma kawin ka hiji randa heg geus diakadan teh terus jima alias berhubungan suami istri, mangka eta jalma jeung anak awewena eta randa statusna jadi mahram alias haram ditikah. Atuh lamun geus jadi mahram jeung deui mahramna teh alal abad salawasna, maka tatkala paantel kulit eta jalma jeung anak terena teu matak batal wudu. Tapi lamun ngan sakadar kakarak diakadan wungkul mah eta jalma jeung randa kakarakan sakadar akad can berhubungan suami istri statusna masih keneh goer mahram. Atuh lamun pantel kulit jeung anak awewe tere eta maka jadi batal wuduna sabab statusna goer mahram. Jadi kesimpulanana jeung anak tere teu batal wudu asalkan jeung indungna sajabaning akad teh geus berhubungan suami istri. Tapi lamun jeung indungna eta anak tere hanya kakarak sakadar akad unggul can berhubungan suami istri, mangka jeung anak tere masih keneh batal wudu. Kumaha lamun jeung dulur awewena pamajikan rek lanceukna atawa adina mun paantel kulit batal atanapi henteu wuduna? Jawabanana batal wuduna secara mutlak. Rek geus berhubungan suami istri atanapi encan jeung nu jadi pamajikan ngaran-ngaran jeung dulur awewe pamajikan mah mutlak batal wuduna. Nya kitu deui tatkala paantel kulit jeung bibi atanapi uwa awewena pamajikan eta ogenan sami matak batal wudu secara mutlak. Rek geus berhubungan suami istri atanapi encan jeung nu jadi pamajikan. Sakumaha keterangan salajengna watan kudu ukhtuha wa ammatuha mutlaqon. Tatkala pantel kulit jeung dulur awewena pamajikan rek adi atawa lanceukna atawa pantel kulit jeung bibi atawa uwana pamajikan secara mutlak batal wuduna. Rek geus berhubungan suami istri atanapi encan jeung nu jadi pamajikan ngaran-ngaran jeung dulur awewena pamajikan jeung bibi atawa uwa awewena pamajikan batal wuduna. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.